Isan, pangyokotkeun cosan aki jeung kaki. Anjay. Pak ngajaran eta, Pak. Amang Dayat pangyokotkeun cosan aki. Ngajaran eta, Pak. Itu. Jiguat burit. Cokot sanan aki. Oh. Jiguat atuh. Tong lila Isan. Oh. Anjir, Sang. Masya Allah gitu, Sang. Jika punya asin aja. Ngajaran aing itu ya. Ngajaran aing kok. Bunga. Kok aing ngajaran lu Si ruksak siapa mah? Kok aing ngajaran kau dong. Mung, ieu mah bisi ruksak. Ya, sari ada bukan ngana pisan kan. Sok, tapi aing sama lain taki koni bare. Oh iya tuh, kade ruksak. Si ruksak siapa mah? Saat sini labrador aja. Jok, nang labrador. Si Insan kau aing ketipu tah. Nama kau aing mau bare ieu lah kabur ieu. Nah, mana si Burik? Burik. Anjir, si Burik ieu mah nipu ka aing. Picilakeun deui ieu mah, carekan deui ke bapak aing. Aing hayang kieu heula tunda heula di dinya tah. Dia heula yang kieu. Nah, aya gas euy. Nah, ieu gas sahanya. Lumayan. Payu 50.000 ge mau menjual mah. Wah. Aing ka mana ieu langit euy? Nasaha nu nyokotna? Aing apa sih ieu mah euy? Eta si mana Isan? Ya, ibu boleh tabung gas. Tabung gas saha? Orang Nu urang di mana? Bukan tabung gas. pamanggil gitu jalan. Nah, tabung gas saha Isan? Montong dibawa kayak nu batur. Siapa padu dibawa wae si Bandung enggak? Bukan milik. Nah, milik naon? Milik. Milik rezeki. Montong aya ai papanggihan kayak montong dibawa nu batur. Yok. Aing leungit tabung gas yok. Di mana, Mang? Kiran aing leungit sebut kieu aing leungit. Tah, nu kaya bareng Isan. Dibawa. Deh. Panjang nu ake. Ki, sugan teh nurang tina mobil ki. Teh nyawa nu aki tuh da. Tah nu aki cenah Isan ai papanggihan di jalan kayak sing naon-naon ge mah ngina naon ulah di arah teh. Main bawa wae sia mah. Ki, bentuk apa, Pak? Ai sugan teh anu harga ge tina mobil. Kade begitu wasa tuh Kang nak. Nah percaya Pak Kabi. Nah percaya maka karek percaya kumaha da intinya apa di pangeran kaca atuh. Lah ulah Kang ngacang kewe atuh geus anggeus ngaca. Ada kiri bae soalnya potongan aku. Cicing atuh. Kumaha tukang cukur di kawali ge bapak sok cicing teh nanya wae. Udah eta mah di kawali mah jadi kebaya kacang aja belaka deureuh ka nyang kacang ga. Engke cicing heula. Kagok cicing berapa? Wah bau usut tuh. Nah, udah aing mah dicukur rek jam sana anggeus ya mah. Cicing apa imah kakara, Pak? Loba pisan ngomong atuh aing pitakeun we geura. Awas geus lah. Setinggi kira. Geus aing teh kuat ya yang ngisi. Kalau cukup tuh. Siapa kita tadi aing yang ngisi kita tadi tuh dah. Anggeus cukur teh. Kita botak ya deh, Mas. Kayak botak mana potongan botak. Oh, ente cowal. Itu loh, ya. Tahu, karena ngorek peso cukur gitu, emang bisa nyukur? Bisa biar kayak ukuran bapak. Yang bener. Tuh kerja cai. Orang gondrong sekali mau nyukuran kan? Dicukur. Sok atuh, Mang. Bener tapi bisa. Bener. Serius? Sok, Pak, talik. Bener ya. Kalau mau butut kita jadi goreng patut. Cicing. Dadang ya. Asina udah kieu gitu. Terus gitu sah? Cing lawa. Nah, isal tira diajar nyukur kieu bisa nih. Wih, keur sakola mah guru-guru ke sok dicukuran kuing. Kan ngajarkeun. Di sekolah. Atau di dak mah. Bukan diajarkeun ke bapak. Tuh. Wah, Gitu kan? nah mesin ngalauna nak. Enak. Wah. Oke ya. Pas mesin diesel gitu sah? Wah. Nah teh hirup, Pak. Aing. Kumaha tuh? Aing mah. Kumaha tuh? Da ieu pareum tuh. Aing gagal 5 lebaran aing tukeran sebelah kieu mah. Kayak atunya. Uang caskeun heula. Oh bisa dicas, nah sok daguan. Nya dicaskeun heula kira. Ya, sok. Wah,
Nah kenal lo deh kan? Aing dicukur parurus mesinnya si Isal nyawaras mantap. Dicukur ke Cipaisal. Oh lanjut karombol. Aing jadi bal praktek gimana? Aing dijen praktek pada yang muka cukur kalau di kawal aja. Kalau aing sajam apa dadang cukuran kawan Cipaisal ya. Ya tadi kan ngecas ada kan aing biarin sote berayang di sini anggus di tadi tuh tukangna. Aduh. Aduh, aing kumaha tuh mah ieu. Ulah ditulikeun ka jenting ka tukang cukur. Tuh. Mesinna gagal teu waras. Aing atuh guys suka baran nih, Wak. Kalau ulang gitu. Wala tukang cukur mainan sekalian bareng. Yuk. Yuk. Ya, yuk sekalian. Aku kieu anjing kabaran. Anjing pantek, Wak. Apes. Ya, apa? Yuk. Siap lah. Nya, Wak. Ya. Kemana? Ya ke suaras mesinna, Wak. Aing we dicukur we ka tukang cukur pe salah. Aing oke aku kieu aing mengasake butut sarama. Oh, besok aing balik suka lebaran aing lah. Aing bener wae. Kapan anggus? 7 depan urus aing eta mah. Diajar we lah geus sing bener sama aing nyukuran ka botak ieu terombot. Tadi naik muka dikawali. Ulah wakai nama waras ge si hayang dicabok ditampilin ku batur. Ih, eueuh kenapa? Oh, oke dula peraran ukuran masih mun ditunggu ku batur. Ai sirah teh rambut mahkota sel sing bener nyukurna. Oh, aing teh geus bisa aing dicukur ulah ka kawali. Anjay. Wah, siap. Bang Dadang rajin, Udah ke mana Mang Budak? Hah? Serius Bang Dadang? Masalahnya tuh kumaha mimiti tadi? Naon Mang Budak? Aing ngomong jeung dinya mah nyambung, aing mah lieur. Nah, Bang Dadang, aik itu masalah mah keun. Uang benerkeun ku uing. Tungguan Bang Dadang di dieu nya. Kalem. Si Budak pagah puguh ngomong teh. Seteu nyambung we. Ya, Jack. Bukan masalah aja Mang Dadang. Bukan masalah naon nih Mang Dadang mana ya? Naon sia budak? Jack, ayo. Ya, tang ngomong ke Mang Dadang nyebutkeun Mang Dadang jeung teu bener. Ieu Mang Dadang teh jeung bagus. Lah ngomong naon budak aing mah kalak teh nyambung sia mah. Iya, siapa ka ditu ah? Geus eno jeung kuing, mang bener ke masalah ya. Bisa maaf ya. Gua buat. Nah masalah naon? Ya budak. Ya, yang naka. Suara yokna. Nah aya naon ieu teh? Naon sia budak? Eta Mang Dadang. Aya naon Mang budak? Mau mangjek jeung mau kadoyok. Aya naon? Nah, aya mah geus karolotnya. Geus kieu masuk tinggal silih hampura. Ngeraku geus karolot. Oh, ai sia budak. Nah, maneh ngomong naon, Mang Dadang? Cenah ngomong nate cenah boga masalah urang jeung Mang Dadang jeung Mang Jack teh nah, masalah naon cek aing teu ngarti aing mah. Nah, naon da Mang Bang Jack, mau doyok. Ieu mah teu ngomong nanangeun, ieu mah trigger ngelapan mobil. Pagah puguh si budak mah. Colok retat ceulius obeng. Nah, kitu yok alus. Kudu silih hampura. Geus kolot. Oh, udah cek aing siap yang kalau cukur. Ayo.